sasadayana wilujeng patepangdeui sareng simkuring Raden Lisnawati dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran aya pamundut di mayoritas masyarakat anu nganglu waragad kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur, wilujeng patepangdeui dina warta anu bakal lengkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.